Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring ayeuna bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe bisa subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui. Biasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan biasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Ujang heg ku aki didoakeun mudah-mudahan ujang teh salawasna ditangtayungan kunu kawasa. Di mana bae ayana ujang kena insyaallah ku aki bakal ditinggalikeun ti dieu moal diantepkeun ujang jeung deui sing sabar dina ngahareupan sagala naon bae oge anu engke bakal kasanghareupan ku ujang. Gerentes aki ranggalawe bari neuteub tonggong Parman anu beuki lila beuki jauh lempang teh ngahaja Parman dina waktu eta teu ngagunakeun sagala kamampuan anu dipimilikna kulantaran dicegah ku aki ranggalawe salagi teu keur kararepet atawa ngabutuhkeun waktu supaya cepet teu meunang sambarangan ngagunakeun naon bae anu dipikaboga ku Parman eta anu terus-terusan diingatkeun ku aki ranggalawe. Waktu eta ge Parman terus lempang beuki lila beuki jauh terus turun te eta gunung. Sanggeus aya meureunnan kana waktu tengah poe mah Parman teh geus aya di tutugan gunung. Manehna teh keur ngaleureuh bari ngelapan kesang ngagerentes dina jero hatena. Lembur Pancarsari sabenerna di palebah mana lembur Pancarsari teh nya. Aduh aing poho deui nanya ka aki eta anu keur dipikiran ku Parman dina waktu harita kulantaran sanggeus nyaho sagala rupana manehna poho nanyakeun di mana sabenerna lembur kolotna teh. Aya bae apal ngaran teu apal lebah kudu ka mana aing ngalengkahkeun suku. Ayeuna mah rek ka mana ke anu penting mah nepi heula ka lembur piraku jalma-jalma moal apal lembur Pancarsari. Akhirna mah Parman teh mutuskeun rek neruskeun lalampahana nuturkeun indung sukuna nu penting mah waktu eta nepi heula ka lembur anu deukeut ti eta gunung. Cag ayeuna urang kantunkeun heula sakedeung kaayaan Parman anu masih kene aya di perjalanan rek nuju ka lembur Pancarsari, lembur indung bapana jeung lembur tempat kalahiran manehna. Ayeuna urang malikan deui kana kaayaan Lisnawati anu masih kene aya di hiji leuweung babarengan jeung guruna nyaeta Nini Sukmala. Nini Sukmala beurang jeung peuting teu eureun-eureun meuseuh Lisnawati ku sakabeh kamampuan anu kumanehna dipimilik. Eueuh anu kaliwat diturunkeun nepikeun ka waktu eta teh dina peutingan ke pamungkas Nini Sukmala nurunkeun sakabeh kamampuan anu kumanehna dicangking nepikeun ka kamampuan pamungkasna geus rek sampurna dikawasa ku Lisnawati saenggeus lumayan lila manehna babarengan di eta tempat. Waktu eta samemeh neruskeun latihan deui
Lisnawati jeung Nini Sukmala teh keur ngarobrol bari ngadahar Bubuy Sampe jeung Bubuy Boled. Nyai, Nini kacida bagja da Nyai mah teu hese narima sagala anu diajarkeun ku Nini teh. Ayeuna teh Nyai geus nepi kana pamungkas kamampuan anu ku Nini bakal diturunkeun. Syukur Nyai, syukur. Nini mah kacida bagjana, mudah-mudahan kamampuan anu dibikeun ku Nini teh sing manfaat, sing bisa dikembangkeun ku Nyai nya kade Nyai. Ulah nepikeun ka ngan saukur nepi ka dieu anu geus diturunkeun ku Nini, tapi Nyai teh kudu bisa ngembangkeun deui, engkena kudu leuwih luhur deui kitu Nyai. Cek Nini Sukmala bari neuteup Lisnawati anu keur imut ngagelenyu bari unggut-unggutan. Mohon Nini, alhamdulillah abdi teh diparengkeun tiasa tereh nampi sadaya anu dilatihkeun ku Nini ka disi Mbak abdi. Hatur nuhun Nini, hatur nuhun. Sareng deui tangtuna abdi moal ngamumorekeun sadaya ilmu anu parantos dipasikeun ku Nini ka diri abdi. Mudah-mudahan leres abdi teh tiasa ngembangkeun leuwih sae deui, leuwih luhur deui. Cek Lisnawati harita langsung ngajawab kitu. Atuh Nini Sukmala teh beuki bungah bae barang ngadenge jawaban Lisnawati. Tah kulantaran ayeuna mah Nyai teh geus asup kana pungkas sakabeh kamampuan anu dipimili ku Nini, tinggal nyampurnakeun ku Nyai. Ayeuna Nini terek mepelingan ka Nyai kade, Nyai kade. Sanajan ilmu anu dipimili ku Nyai geus leuwih luhur, ulah jadi wanoja anu galak kena boga kamampuan luhur kena. Nini mah teu ngaharepkeun kitu Nyai, kade pepeujeuh nya Nyai, pepeujeuh. Ceuk Nini Sukmala waktu eta saperti biasa terus-terusan mepelingan sagala rupana. Kulantaran di eta tempat teh Nini Sukmala dengan saukur nurunkeun kamampuan silat, tapi ilmu lahiriah jeung batiniah terus dipeuseuh dibarengan ku bag-bagan agama telat ku manehna teh diasupkeun kana jiwa jeung ragana Lisnawati. Insyaallah Nini, mudah-mudahan abdi tiasa salawasna emut kana wejangan-wejangan anu di saurkeun ku Nini salawasna. Abdi moal kena gaduh kamampuan bade sombong, bade adigung moal. Nini moal abdi mah. Cek Lisnawati nembalan kitu atuh pugu bae. Nini Sukmala teh beuki bungah kacida. Nya atuh ari geus kieu mah ya kulantaran geus cukup urang teh istirahat, geus waktuna Nyai teh latihan deui supaya kamampuan Nyai teh leuwih sampurna deui kamampuan pamungkas anu ayeuna keur diuli ku Nyai. Sabab ini teh apal Nyai teh sabenerna mah enget wae ka inung bapa Nyai. Lain kitu Nyai, lain kitu Nyai teh mun hade jeung kongang mah hayang gerain di tieu tempat. Cek Nini Sukmala waktu eta langsung nyarita kitu bari seri leutik kulantaran sanajan Lisnawati can jujur kaayaan hatena ngan geus katebak ku manehna teh. Ih Nini, hapunten Nini, leres emang eta anu diemutan ku diri abdi teh. Abdi sok ngaraos berenang ama sareng ambu teh dugikeun ka ayeuna ngemutan diri abdi bae, pastina oge anu aya dina pangemutan.
ama sareng ambu teh abdi ayeuna nuju di Gunung Gaper bae ku kidewoknya eta anu sok janten ajeuna kana mana diri abdi nini Billy sote ama sareng ambu di lembur teh ka ieu kabung belengan ku diri abdi eta anu sok diemutan bae ku diri abdi nini abdi teh hoyong ambu sareng ama di lembur udur gara-gara gemutan abdi sabab lamun ayeuna aranjeunna terangeun abdi aya sareng nini mameureunana mana aranjeunna teh bakal tenang moal ngemutan deui diri abdi tapi ayeuna tos pasti aranjeunna teh kabungbulengan ku diri abdi ngemutan kaya diri abdi nini cek Lisnawati. Waktu eta ngeberehkeun kaayaan hatena bari jeung rembay deui bae ku cai mata sabab lamun geus mikiran kaayaan kolotna sok teu kawasa nahan cai mata anu terus-terusan nyurucut kaluar tina kongkolak matana. Geus nyai, geus ulah dipikiran deui nyai. Tenang ari mikiran mah meureunan kolot hidup teh salawasna mikiran ngan nini apal kolot hidup teh hiji pupuhu paguron gagak bodas moal getah sarupateun sanajan ari kasedih mah geus pasti nyai saha kolotna anu moal sedih boga anak dipadong ku jalma anu teu tanggung jawab. Nini oge apal nyai apal tapi nini kacida yakina kolot hidup teh bakal sabar bakal tawakal ulah sedih nyai geus ayeuna mah hayu cuang tuluykeun deui latihanana sabab lamun mikiran kawas kieu bae mah nyai teh moal konsen hayu nyai hayu ulah ceurik hayu cek Nini Sukmala. Waktu harita langsung nangtung kulantaran geus asup kana kasedih kitu mah sagala rupana moal konsen deui eta anu aya dina pamikiran Nini Sukmala sabab waktu eta manehna oge ilu ngarasakeun kasedih cai matana oge teu sanggup ditahan ilu turun oge dina waktu harita. Atuh geus kitu mah Lisnawati oge teu nyarita deui bari nyusutan cai mata nangtung tuluy lalempang ka tempat latihan anu biasa ku Lisnawati digunakeun salila dilatih sagala ilmu ku Nini Sukmala. Geus nyai geus nya ulah ceurik geus ayeuna mah cuang ngalanjutkeun deui latihanana mudah-mudahan dina waktuna anu diharapkeun ku Nini nyai teh sing bisa ngawasa sakabeh kamampuan ajian pamungkas anu disebut Sapta Banggala ka ade nyai. Nini ngaharapkeun Sapta Banggala teh kudu bisa dikembangkeun sabab nyai mah masih keneh ngora masih keneh panjang lampah kahareupna kade sanggeus di dieu ku nyai bisa disampurnakeun engkena kembangkeun deui kade nyai kade ulah dimomorekeun sakabeh kamampuan anu ku nyai geus dipimilik komode Sapta Banggala wayahna pokona mah wayahna kudu dikembangkeun sabab masih keneh bisa ningkat deui kakuatanna nyai cek Nini Sukmala. Waktu harita terus-terusan nyarita kitu samemeh Lisnawati latihan deui. Mohon Nini insyaallah ku abdi bade dikembangkeun insyaallah Nini tembal Lisnawati bari dina waktu harita teh geus siap-siap rek ngamimitian deui latihan. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Lisnawati jeung Nini Sukmala anu terus-terusan meuseuh kamampuan Lisnawati nepikeun ka waktu eta teh geus asup kana ajian pamungkas anu diturunkeun ku Nini Sukmala ka dirina.
caturkeun Ki Bewok anu lumayan lila cicing di hiji guha tempat manehna semedi atawa tapak ngulik sakabeh kamampuan anu dipimilikna. Jeung deui waktu eta teh di eta guha ngahaja musuh kakuatan batina anu ngarasa kurang keneh kulantaran teu mampu nembus kakuatan anu ngahalangan di mana ayana Lisnawati salila ieu saenggeus dipaling tina leungeun anak buahna. Dina peutingan akhir jeung deui Ki Bewok teh ngarasa kakuatan batina geus leuwih ningkat sababaraha tingkat. Manehna teh mukakeun dua matana saenggeus lila peureum beurang jeung peuting teu galider terus musyatkeun kakuatan batina ngasah deui di eta tempat. Aing hasil ayeuna mah geuningan anu madog si Lisnawati teh si Sukmala dasar nini peot. Awas ya ku dewek andika bakal dipodaran bongan geus wani ngadon ngaganggu kasenangan dewek. Awas ya Sukmala montong sambatkan yaya andika bakal modar dina leungeun dewek. Waktu eta Ki Bewok teh cacalakatakan seuri jero guha teh kawas pinuh ku sorana kulantaran bulak-balik muter di eta tempat keneh. Ayeuna mah aing kudu kaluar ti ieu tempat sabab ilmu aing geus nambah jeung deui si Lisnawati geus apal ayana di mana dina waktu ayeuna. Dewek kudu nugaskeun parudak keur modaran si Sukmala sabab aing kacida yakinna barudak oge bakal sanggup keur modaran si Sukmala mah lamun teu ku dewek anu bakal mariuskeun beheungna. Blesat les sakiceup mata saenggeus cacarakatakan seuri bangun kacida bungahna kusabab sagala rupana geus hasil. Ki Bewok teh awakna langsung indit melesat ninggalkeun eta guha rek nuju deui ka markas. Teu lila oge manehna teh geus nepi ka markas diuk dina korsina neuteub sababaraha anak buahna anu ditugaskeun ngajaga eta patempatan. Naha barudak teh acan balik deui ti lembur anu ku dewek ditugaskeun kudu dirampok ku maranehna. Ceuk Ki Bewok waktu harita langsung nanya kitu kalima anak buahna anu diuk ngajajar di hareupeun manehna. Teu acan akang, teu acan tuh teuing ka mana kumargi aneh biasana mangan saukur sapoe saputing teh terus baralik deui ka dieu tapi kunaon ayeuna geus aya kana 3 poena can aya balik deui bae. Nah ayana naon sugannya di lembur anu ditujuna teh. Ceuk salah sahiji anak buahna waktu eta langsung nembalan jeung ngeberehkeun kaayaan hatena anu ngarasa bingung oge kusabab teu kawas pisasarina sagala rancana anu dilakukeun ku maranehna teh kacida gampangna tapi geuningan dina waktu eta. Teu jeung Ki Bewok mah 14 anak buah Ki Bewok teh can aya balik deui datang ka markas. Lamun kieu carana dewek moal cicing sabab bener pikiran siak sakabeh teh kawas nama teu gampang lembur anu didatangan
kumaranehna teh sabab dewek oge ngarti lamun maranehna geus hasil ngarampok eta lembur pastina sapoe saputing oge geus balik deui ka ieu tempat. Tapi geuningan ayeuna can balik keneh bae. Lamun kitu mah geus dewek ayeuna bakal indit nyusul batur sia. Ayeuna awas ya, jaga deui ieu tempat jeung DKHD ulah wani-wani ngaganggu hancengan dewek. Ngarti arani ka sakabeh. Ceuk Ki Bewok samemeh indit teh tetep bae ngomong kitu kusabab bisi anak buahna wani ngaganggu awewe anu biasa jadi hancenganana ngahanutkeun awakna di eta tempat. Moal atuh, nya moal atuh Kang, piraku sing percaya. Bener sing percaya Kang, sing percaya Kang. Moal aya nu wani lain omong kosong meureunnan mun wani mah urang teh bakal ngagelenceng beung teh lain kitu Kang Bewok. Ceuk sakabeh anak buahna ting celengkeung ngeberehkeun pamikiran manehna masing-masing. Wah, syukur ari Arandika ngarti mah geus puguh atuh. Sabae anu wani ngaganggu hancengan dewek, wani cucungah ka dewek bakal modar beheung bakal dipariuskeun ku dewek. Ayeuna dewek bakal indit nyusul sakabeh batur Arandika sabab dewek nyaho pastina maranehna teh keur nyangharupan masalah anu teu gampang diungkulan. Tapi awas ya, sabae anu wani ngaganggu hancengan dewek bakal modar dipariuskeun beheungna. Corelat les. Sanggeus nyarita kitu Ki Bewok teh leungit ti hareupeun sakabeh anak buahna anu colohok kulantaran gerakan Ki Bewok teh ibarat angin teu katitenan saeutik oge. Waktosna kabujeng Seep cag urang kantun dugikeun ka dieu heula cariosna kumahanya kaayaan Nini Sukmala jeung Lisnawati anu ayeuna mah geuningan geus kanyahoan tempatna di mana cicing. Kumaha nah bakal kapanggih ku Ki Bewok jeung di bakal binasa Nini Sukmala teh dina leungeunna atawa moal cariosna bakal kependak dina carios salajengna. Cag ayeuna urang kantun heula dugikeun ka dieu sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.